Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam Kapang nih, ya aku aing kepergok mana? Anjir datang deui wae ieu anjir aki-aki pedawet. Mana pertanggungjawaban aku mah mana? Iya. Jawaban naon datang nih riweuh. Pertanggungjawaban aku mah aing sarekan majikan tah, seteh. Naon masalahna naon itu nu puguh. Gara-gara mana? Seteh. Heueuh naon? TV. Sia. Nya TV kumaha? Pan cektirnya teh kan urang teh pejet TV teh. Heeh. Ma, TV kieu mah ulah diarah deui geus meuli nu anyar. Kayaknya bisa digedean bisa diletikan. Ternyata TV teh anger. 14 in we anger TV teh tapi kain lagi orang mulia 14 in teh teh. Kumaha teh ngabohong pisan maneh mah. Anjir sarap ieu aki-aki anjir. Ieu pan kamari teh nu ruksak teh eta teh volume nah teu bisa digedean teu bisa diletikan. Terus ku aing ayeuna dititah meuli anu 14 in. Nya anger atuh anjir seteh ai bentukna mah moal ngagedean moal misalkan jadi 20 hiji in volume nah maksudna bisa digedean. Teu ngarti urang mah mung. Lecek tidinya bisa digedean bisa diletikan. Ternyata anger 14 in wae sia. Nah, nu bawa ka urang sia. Mung urang mah. Aing truk teh anjir aki-aki ku aing di karungan wae ya. Gitu. Didinya lamun misalkan hayang badag-badag mah hayang badag eta TV hayang dibadagan cek aing mah bawa ka Sukabumi nya guys ya. Bawa ka Sukabumi diurut ka Maerot gerajing. TV-na anjir. Ieu aing aki ieu. Ampun teuing. Lamun henteu ya sirah cek urang mah diurutnya, sirahna diurut sirahna ku Maerot cenah ngagedean anjir meh bisa mikirna teu sempit. Meh lega mikirna. Aing teh da. Ain bi ai si Yuda teh jadi tes TNI na teh. Jadi, Lulus. teu pugugenan. Naon cenah? Huntuna teu beres, roheng jadi teu lulus. Oh, sih. Kudu rapih kan jadi TNI mah. Lain padahal di ditu mah arek perang ieu nya, make bedil, ek silih tembak, dan ek silih gegel mun kudu rapi sagala huntuna. Tapi dah nya guys ya. Ada mau arek silih gegel atuh anjir perang mah. Make bedilnya binya. Kebayangnya guys ya. Mun TNI anjir perangna silih gegel. Kebayang ragegna eta nya binya. Lain berat, kata si Yuda udah bebas. Kemari tes TNI cenah lulus teh. Henteu cenah. Teu katarima. Nah aku naon nya? Karehol ngajarkeun teh cenah huntuna ieu teu asup. Nah kamana kitu untuna teu dipake pas tes TNI gitu. Teu dipake kumaha sih teh huntu? Pan karehol cenah. Ini karehol lain karek datang seteh. Huntuna henteu rapih. Huntuna henteu rapih jijak, henteu baris rapih tah kieu jiga urang tah. Huntuna maksudna. Pan latihan meureun heula latihan PBB. Nah teu dipake gitu pas latihan eta untuna. Teu bisa rapi gitu ini. Geus teu dipake deui wae. Cek aing mah otak maneh teu dipake anjir pertanyaan ieu ampun teuing. Nah da huntu atuh mo. Saya teh make jeung ngiluan PBB sagala atuh saya teh da lain budak paskibra ai maneh. Ih parah sih ya anjir rempagna ampun teuing. Urang mah berat sok teu ngarti ku nelayan bener. Kumaha pikiranana? Kumaha gitu? Pikiranku di dinya geura dira kadar hayang lauk nelayan heueuh. Rela berlayar ke tengah laut. Coba kan di laut teh loba resikona mun aya badai. Gelombang tinggi, mun titeuleum kumaha coba. Dira kadar hayang lauk, mun urang kari meuli we ka pasar tinggal boga duit. Nya.
nya benar. Simpelnya Ustad ieu anjir pola pikirna. Benar Tan. Tapi na eta lauk nepikeun ka aya di pasar eta kumaha caritana. Sok, kumaha cing jentrekeun. Eta lauk nepikeun ka aya di pasar kumaha? Nyatu di alat tuh dibawa kana mobil nepi ka pasar. Nah, di ala cenah ieu. Nah, di ala na eta kusaha cing. Atuh ngalalauk mah meureunna diuseup atuh. Heuh eta nu tukang nguseup teh naon saha ngaranna? Disebutna naon? Nelayan pan meureun. Ah tuh bisa kitu Brad. Coba geura tuh tatangga urang Pak Ujang guru. Sok nguseup. Sugan disebut nelayan dah henteu anger we Pak Guru. Anjing. Hese ngejelaskeun ka Ustad ieu ampun teuing. Yeuh tad cek urang mah yeuh di dinya nya. Cek urang mah masantren deui tad. Harita teu tamat cek urang mah. Ya Ustad ieu mah cek urang mah teu tamat. Jika nanti di kobong natenya Ustad iya mah anjir nguseup iya gurame kiai jika nama kieu tamatak sasab anjir. Ampun teuing. Lain bi ayeuna mah si Amang geuning aya wae di imah santai pagaweana kumaha? Santai paling sebulan saminggu digawena teh. Digaji tapi Nya digaji atuh. anjir si Amang euy ngadar gaji buta we meureunya salelaya teh. Hah? Gaji buta? Palingan mamang beutungna bucit truk mana orang merakan gaji buta we nya. Untung bibih henteu. Nah jadi kana bucit truk anjir. Anjir. Teu kitu bi maksudna konsepna sanes kitu bi. Sanes kulantaran si Amang ngahakanan gaji buta terus si Amang awakna jadi siga buta henteu. Henteu kitu. Maksudna gaji buta teh si Amang henteu digawe oge anger dibayar. Nya, lain ngahakanan gaji buta hejo nya guys. Terus jadi bucit truk lain. Lain. Lain berat ayeuna usaha teu ku hanteu nya harese pokona mah. Oh, emang usumna puguh. Ayeuna aya teh di dinya atuh narik angkutan umum kumaha eta? Alus meureun muatan. Puguh keur sepi pisan berat. Malah mah tadi ge aya muatan. Geus jadi geura berat. Mahal malah 1 juta ongkosna teh. Itu eta lumayan atuh meureun tarik atuh. Da eta berat geus jadi jeung nu bogana. Mawa sapi berat. Sapi nambung hayang dihareup bae. Can anakna hayang ngendilahun. Ngacaprak anjing. Ngarahulna si ieu ampun teuing. Please atuh ceng tong rempag-rempag teuing ceng. Piraku sia teh. Anak sapi rek dilahun ku maneh. Inungna dihareupnya cicingnya. Bogana di tukangnya. Boa ebah. Lain aya maneh jeung awewe nu kamari putus deui wae. Heeh, berarti. Anger anjir maneh ngan putus we jeung awewe. Putus kunaon maneh eta? Beda keyakinan berarti. Nyai maneh agama naon atuh teh saremo? Panu kamari teh kabogoh maneh teh make tiung lain Islam meureun. Heeh, Ai maneh naon atuh? sarua. Nah, atuh make jeung beda keyakinan kumaha maksudna? Pan orang teh yakin bahwa manehna teh pendamping masa depan orang. Sedangkan manehna yakin bahwa orang teh penghancur masa depan manehna. Tapi nya guysnya. Teuing atuh ai kitu mah. Beda keyakinan guysnya. Bener teu? Hese. Urunangan deui we. Eta mah. Sing sabar Tuhan we da. Penderitaan cinta tiada akhir. Ya guys ya. Benar tuh guys. Cupat kai sih.